Tuh udah pesantren mah tuh yang barudak sekolah mang. Ih aya Kang, ayeuna teh aya pesantren Ramadan teh, aya tingkat SLTP, Heeh. aya tingkat SLTA, jeung lansia. Kang, Mang, keur naon? usep ngala lauk yang kebuka. Ya Tang. Alhamdulillah. Ya keur naon Akang? Iya ya, ngusep yang lumayan yang kebuka sugan bebenangan. Ke mana eta? Mamang mah ngilu pesantren Ramadan. Loh, geus kolot atuh. Anu diayakeun ku Kesra. Tuh udah pesantren mah tuh yang barudak sekolah, Mang. Aya Kang, ayeuna teh aya pesantren Ramadan teh, aya tingkat SLTP, Heeh. aya tingkat SLTA, Terus jeung lansia. Geus mending milu hayu. keur ngusep lah. Nguseup mangke deui bisa ieu. Jig we mamang rek pesantren, Mang. Urang mah era geus gede, Mang. Mending kene milu yuk. Yuk jeung Mamang. Moal Mang ieu keur ngusep lah. Mamang batur. Lah geus jung we jung ah. Moal milu ye. Moal lah. Serius. Moal jung we ah. Kalau ngajak nu keur resep ngusep. Tuh, jadi we teu meunang ah. Ki, Kenaon Sarjang? tuh lagrag itek lah. Tuh anjing kamu lauk. Keur ngusep Ki. Hah? Ngusep. Nguseup naon Sarjang? Iya sugan aya we bebenangan yang buka puasa Ki. Mending kene kaos aki. Ka mana tuh? Arek ngilu pesantren Ramadan. Aki mah kolot-kolot geus. Aduh geus cicing di imah rek naon pesantren. Lain gitu tadi diajakan ku Incu. Kumang pentil. Nah, itu teh mangkat ngarang atuh. Kalau ditinggalkeun deng teuing. Mending milu jeung aki yuk. Moal Ki ah keur mending ngusep ye. Aki ge kolot-kolot oge ngiluan. Taku sabab ieu mah program pamarentah pikeun mencerdaskan ningkatkeun keimanan jeung katakwaan. Nya Aki we jeung nambahan keimanan jeung katakwaan geus kolot tah. Lain gitu kapan aya dina katerangan Jak. Naon? Atau labul ilmi walau bisin. Carilah ilmu nepikeun ka negeri Cina oge. Jauh atuh Ki lah, jauh-jauh ka Cina di dieu ge loba meureun. Mending milu hayu ngadukung program. Moal Ki ah tadi ge Mang Pentil Incu Aki geus ngajakan. Kuringna ieu rek ngusep heula. Cek atunya. Nya Ya milu muntang. sok Ki. Ade Ki nya. Deng, si Aki semangat teh ngilu pangaosan. Pikir-pikir omongan si Aki bener oge euy. Kurang meakeun waktu pikiran ning ilu pesantrennya keur mah nguseup meunang teh cumi-cumi deui teh lah. Ki, Naon Sarjang? lakuan kadang kilu. Ayo ada yang milu mah ditungguan. Ayo kawargi-wargi masyarakat Tatar Galuh Ciamis dina acarana Pesantren Ramadan pembukaan anak kaping 2 genep dinten Kamis. oge kanggo jurnalis Kangge jurnalis khusus di Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis.